Halo guys, jadi saya lagi di Arta, non Kiara Arta Park. Teuing lah pokoknya taman di Kiara Condong ya guysnya. Tah ayeuna teh eukeur masang wahana guys di dia di Kiara Arta Park. Pokoknya nama eta we lahnya. Jadi beres jam 11 guys, tapi untuk kelistrikan ieu teh can aya. Tah ayeuna urang isuk-isuk keneh geus di dieu ye. Jadi ayeuna teh tinggal pemasangan listrik. Terus ieu geus beres kabeh wahana geus aman. Jadi ieu tah acarana teh euy, tapi teuing ieu teh acara naon poho deui euy. Panggung megah kieu tingali. Tah teh dieu urang tinggal setting tipis-tipis guys. Jadi tadi isuk-isuk init ka dieu teh jam 7. Tah ayeuna geus ka setting-setting tuh itu gensetna jadi nyokor listrikna teh teu dinya. Tah ieu loba acarana pokona mah sagala aya we sponsor mah. Heuh. Berhubung ramai kieu sok atuh kadarieu arulin barudak.